Abi Haji Hari Setiawan, Teras kedua Ibu Hajah Yeti Nurhayati, teras Erik Anwar Said. Said. Punten kan namina Pak Erik mah tacan haji. Scenario sarta lanceuk na tah. Teras si Bungsu Haji Beni Haji Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca mitra sadaya durapan Jawa di Pilemuran Ruangan di Padesaan anu dukung kepergenak di lembur matur Banjar Karang Pamidangan. Menit murid langit jam datang sakalebat cenah geus taganti poe babalan hare kiwari tempangan di kaca mitra sadaya terus biasa urang ngawaos mun ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Sabadana goes tipis-tipis alah sugan mah bade nepangan saehu di Sabda Alam. Sampurasun. Namong Pak Haji. Alah kaca mitra sadaya baris gunung catur dinu ngawaos ngawangko ngabas atos sareng salah sawios pupuhu anu kagungan Taman Air Sabda Alam. Oge Sabda Alam Hotel and Resort. Ngobrol naon wae kurang tepangan sambil istirahat atas goes tipis-tipis. Biar persyaratan tak tinggal di sepeda tah. Oh, sepeda Pak Haji tuh. Ningal. Kerennya. Pak Haji seberapa kilo nembenya urang ieu? Oh, ya 5 kilo mah nya. 5 kilo. Temen teu percaya mah timbang we sorangan. Lumayan 5 capek abi teh 5 kilo ge lumayan. Oh ya laptop ye oge ye non. Leng lanjungnya Pak Haji nya. Oh, aduh diteraskeun abi teh juga disirate lah namanya di pasar. Iya bilang ngolep. Tapi pan Pak Haji batas biasa goes mah. Lumayan deui. Oh, lumayan deui. Maksudnya biasa liren. Kan saya pintar sudah orang nepangan kalebet. Sareng Pak Haji orang ngopi sakantana teh nya. Ayo. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kan saya mitra sadaya masih nyerengan ngawaos ngawangko ngabahas wartos nu atos-atos. Abah bade nyobian ngonfirmasi salah sawios resepsionis atanapi salah satu karyawan di Sabda Alam Resort. Aya neksa? Neng Wina, damang? Alhamdulillah saya. Neng Wina upami dina bahasa Sunda aya istilah babasan suku kampungkur unina teh baleg tampelek. Terang teh? Terang Bapak. Sumpah? Semua terang Bapak. Baleg tampelek. Terang. Terang Bapak. Ari galaksi nongnong? Tekantos kuping? Atau kantos kadang? Kukis Bapak sekolah. Emang hilap deui. Hilap deui itunya kaca mitra sadaya. Neng Wina mah salah serius milenial. Memang rada susah ngalarapkeun babasan sebuka pungkur di Marurang Kali zaman ayeuna. Ojang jejakan nu garaga akang teten serle mabapa luwat nu waluyan ini akeun nu jelema rezeki paranjang biswa. Pak Haji Haris nepangkeun sekali deui tos moya tangtos nage upaminya ngam Sabda Alam pasti moal pasti salah sawios dengan Haji Haris. Ta ieu si kasep teh deug sampai rupa hade teh nu ieu. Viral nanti utamina dina bola poli. Dina bola poli. Iya namina teh tah Kilanceuk. Kilanceuk teh teh klub. Tane eta pami namanya. Oh, Sabda Alam Kilanceuk. Kilanceuk mah landihan Abdi Haji Hari Setiawan. Ya teh ngetopna teh ieu Kilanceuk. Pak Haji teh da pangageung nanya. Ayeuna mun pangageuna ayeuna. Saatos almarhum ngandungkeun Bu Kanti terus ka Abdi. Pak Haji. Jadi mantes lamun nganggo nami Kilanceuk. Kilanceuk teh ngarupakeun salah sahiji istilah sebutan kanggo Abdi. nandakeun bahwa tos rada sepuh.
Ngerumaosnya. Tapi ieu kene cenah ari ieu nama Ah. penampilan mah saperti ABG sauna eta. Upami penampilan mah sauna moal hariwang masih kene anom. Kantenan ti dia kahadap mah nya anom pisan. Kilanceuk ya kan, tapi tersadaya perlu kauninga upami di Sabda Alam saat parantos sapaninggalan Pak Haji Undang Misdan almarhum memang lungsur kapala putra. Sadana teh sabaraha hiji putrana almarhum? Sadayana almarhum tali genep. Genep. 2 tos ngantun. 2 tos mayunan Kang Si Teteh, Teh Kanti, Hajah Tanti, terus Kang Adi langsung. Kang kamu Kang asa jenengan? Risma Bayu Kusuma. Kang Bayu. Kang Bayu Kusuma. Rahimahullah, mudah-mudahan aranjeuna kenging Amin, rahmat oge amin. magfirah Husnul khotimah, husnul utami nama. khotimah insyaallah. Jantan upami nu nyesa kantun saha anu teh? Kantun Pak Haji Haris. teh Abi Haji Haris Setiawan. Teras. Kedua Ibu Yet Hajah Yeti Hajah Yeti Nurhayati, Teras Erik Anwar Said. Said. Punten nya namina Pak Erik mah Tatan Haji. Nyarios sarta bilanceukna tah. Telah si Musuh Hajah Haji Beni Hidayat. Hidayat. Gitu. Tah, sadayana lengkep, kancami tersedia ngiring bagja margina naon ternyata sabadana lungsuran ti Pak Haji teh Sabda Alam langkung Alhamdulillah. Ngaronjat kauningna. Doa ti sadayana. Doa ti sadayana. Doa ti sadayana. aduh supados teu cangkel urang cari ah. Oh, talik. Mangga. Tah hancami tersedia sakali deui ieu kaunggulan nu dipibanda ku Sabda Alam. Naon margi kauninga kan nembe Sabda Alam mah salah satu perusahaan anu murni didirikan ku kulawarga. Salah sawios asli Garut. Sesepuhna Pak Haji Undang almarhum ngarintis di Jatinya. Mohon orang Jati. Orang Jati. Babakan Salawi. Di Babakan Salawi. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Kan sampai tersedia mojang jejak anu garagah Kang Teteh nu saroleh mah Bapak nu waluyan yakin nu celemar rezeki paranjang yuswa. Kabudinya kan aya kopi, terus aya goreng pisang. Upami nyanggem goreng pisang di Sabda Alam sok emut ka almarhum Pak Haji Undang Misdan almarhum favoritna teh upami abah milampah lengkah ka dieu pasti disuguhanna teh eta Pisang goreng. pisang goreng. Leresnya Pak Haji mah nya teh payun Balah. nah beturun jadi resep oge karena pisang goreng aya Pak Haji tuh. Belah, betul betul di kelas tuh. Ulah Ngahilapkeun. ulah ngahilapkeun. Pak Haji sakedi kurang ngareview ka pengker sapa emut Pak Haji ieu teh waktu sarita teh tahun sabaraha Pak Haji Undang teh ngawitan ngarintis sareng kulawarga sadayana. Ngawitan operasional teh tahun 2000 hiji. 2000 hiji teh kanggo resort. Moh, kamu nu dipayun ieu Mohon. kanggo hotelna. Upami Sabda Alam nama Taman Air nama Tahun 2007. tahun 2007. Alhamdulillah tahun 2007 teh ku Allah diparengkeun aya milikna aya rezekina. Dugi ka sataun teh tos uih modal. Waktu sarita teh. Mohon waktu sarita mau uih kembali modal tahun 2008. Saran nu paling ieu pisan mah nu kedah diakui ku urang sadayana bahwa Sabda Alam Taman Air Sabda Alam sareng hotel Sabda Alam teh merubah wajah Garut. Ngarobah wajah Garut. Jadi beungeut Garut teh dibeungetan teh kalina ku Sabda Ku Alam. Sabda Alam. Karena ti payun mah paminta lepat kawasan Cipanas di Tarogong ngan saukur objek wisata biasa. biasa. Teu aya anu langkung. Bayalah. Malih mah lama menginap teh nya upami nu wisatawan karulem di teh ngan ukur sawengi. Ayeuna mah paminta lepat tos 2 wengi langkungnya. Tos 2 wengi. Margi di antawisna di pengker ieu aya objek wisata Taman Air Sabda Alam. Ti payun eta jargona
satu-satunya taman air menggunakan air panas alami. Da ayeuna ge masih nya. Masih kene. Nganggo sumber air panas alam. Aduh, bagja pisan tah kaca mitra sadaya prieu kauninga sakali deui eta jujutan atanapi cikal bakalna kawasan objek wisata Ya. Sabda Alam nu aya di Cipanas. Cipanas. Kapayun sauna aya pengembangan naon wae nya itu kinten-kinten apa Ji? Anu terbaru terbade ngandamel anu kawinna kolam arus sungku digentos ku kolam omak anu janten naon mangka ngaetakeun di Sabda Alam teh nya naon namina teh Ngangkat deui. ngangkat di Sabda Alam Kaunggulan lah nya. Kaunggulan. Mhm. Ayeuna anu kilang peminat objekna digentos ku kolam ombak kolam arus berombak Kolam arus berombak. berhubung Upami kolam ombak mah teh saya nya. tos saya Tos aya. ieu mah kolam arus berombak Kolam arus berombak. Sabaraha luas eta sadayana Pak Haji rencana? sabaraha Kirang langkung lah sakitu we nya. oh sakitu Upami ada. total mah ayeuna teh sabaraha hektar ieu teh Pak. Oh, Da upami di poin mah sakitu telepan ada. mah. Upami telepan mah hampir 8 hektaran Ya, nya. atau 10 pengen aya nama da Kancam. benteng oge kedah ngalih ieu teh ngalihkeun benteng anu rapat ka Sabda Alam pasti narawiskeun ka Sabda Alam Eta teh. berhubung lebar artos nyawayana dari artos komo ayeuna nuju naon Nuju Kopit. nuju kopi jadi benteng teh akan dialih ke Pak Haji. ratusan juta teh ngalihkeun benteng Mohon. teh Sawaktos kamari kan hampir setahun lirennya Pak Haji nya. Eh, Kumaha eta nyiasati supados tetep tiasa ngahirupan karyawan. Komite 8 mah teu aya nu dirumahkeun ayeuna nya. nuhun Kumaha Nah, eta eta mah intina mah paket hemat we Paket dina sagala Paket hemat. taras dongengna deui mah kawitna bade dilanjut pembangunan teh Mhm. berhubung Covid akhirna samentawis dilirenkeun heula. Jadi tiasa we langgeng langgeng tawisnya, lah jadi anu kangge pembangunan teh ngajagi-jagi bilih teu kenging artos kumargi si Sabda kopi. si Covid teh Kamari mah atos sepuasa we di dieu teh. saum eta saum lahir batin Tahun lahir batin. Tah mudah-mudahan salah sawios sumangetna oge kaparigelan nu ngokolakeun ieu kawasan ternyata masih biasa bertahan di tengah pandemi. alhamdulillah Di antawisna karena agaduhan Pak Haji Haris sebagai salah sawios sesepuhna. sesepuh Pak Haji ngargi ieu nuju ngawaos. Ngawangko ngabas wartos nu atos sok aya babasan sepuh kapungkur. Aya istilah baleg tampele. balik sampai Baleg tampele. Numutkeun Pak Haji eta si baleg tampele teh naon cenah? aduh naonnya eta teh Cik cik abah naon aya bocoran teh abah eta naon Biasana cenah baleg tampele teh sok dialamatkeun ka barudak ngora, budak Barudak ABG ngora. anu keur remaja pentil rumaja putri resep ka lalaki tapi era oh eta teh eta teh sebenarnya baleg tampele. balik tampele Pernah meureun baheulanya keur zaman udah ngora keur bangor-bangorna bangor-bangorna gitu kan. Jadi si awe teh bogo-bogona mah tapi era tak ada bahasa Sunda mah disebatna dina bahasa Sunda mah eta teh baleg tampele. balik tampele Ai lalawananna ka mitra sadaya. Padi eta teh aya lalawananna Galaksi Nong-nong. oh Galaksi Nong Galaksi Nong-nong padi. Sami gitulah dedeg naon jadi lamun seg boga budak ayeuna urang boga murang kali keur mejeuna. Nah gitulah keur mejeuna bangor-bangorna memang mereyogikeun perhatian penuh di pelawan. Sakedik sami eta teh teu nyarios eta budak eta lalaki eta teh sami gitu. Oh, Isin sami. we bangkuna teh. jadi kedah urang nu ieu nya Kedah urang ngajagi ngariksa makin naon sok ka bablasan. Usaha era terus manggih peluang di satu kangen kolot nu lain-lain. Jadi we diumumkeun tua masjid. Era parada. Kabeh sakampung geunjleug. Anak si eta mah, anak si ieu mah. Pak Haji putra sabari Pak Haji deh. Abdi teh putra teh 3 Hiji pamegat, pamegat istri 2 nya. mun abdi teh istilahna bandel da saul pun lama mah 2 cenah budak teh Oh, tapi gak dipas peparin 3. mun sana sabi usul atuh Pak ieu mah dispensasi we 3 kami 2 mah seueur contoh Seueur Bapak contoh. teu alaku seueur pasean Serpasea.
pami budak dua mah jantan budak tilu naon maksudna budak tilu nu ka tilu teh saurna sebagai seolah-olah nu misah. Nu misah. Alhamdulillah dugi ka ayeuna abi gaduh tilu teh aman terkendali. Tah gitu kan camitra saya nu ngainspirasi urang sadaya ternyata gaduh putra teh cenah saur Pak Haji Aris mah ideal teh tilu. Tilu Kumaha teh tirgu upami dua upami hiji keungeun. Upami dua mun pasea nu misah. Upami tilu mah lamun nu dua parasea nu hiji jadi puas penengah. Tah gitu kan camitra sadaya tapi memang kan jalmi kaseseueuran dina zaman urang ayeuna namanya generasi 70 ka dieu, generasi 60 ka dieu mah tos saalit nya marang kali. Beda zamanna sepuh urang kampung kan Pak Haji wae ge genep nya Pak Haji undang ge nya genep putra nama rata-rata gaduh teh tilu dua tilu dari orang dua ngan baneun yang kedijin hayang nambihan. Di mana eta morang kali tos jarenang ayeuna nu pangageungna si Cikal? Alhamdulillah anu si Cikal di Garut ajeuna usaha. Teu ngaganggu deui sepuhna. Anu kadua dosen. Dosenan di Uniga. Di Universitas Garut. Bari neraskeun kuliah S3 di UPI. Anu katilu begitu lulus sarjana pariwisata UPI ku abdi teh ditaro. Tilu opsi. Kahiji Emi mau kuliah lagi silakan Pak Ais ya. Pak Ais masih siap ngadolong Emi. Anu kedua nikah dulu. Yang ketiga yang terserah, yang ketiga kerja pilihan teh. Nah dia ternyata mau kerja oleh saya atau oleh bapak? Oleh bapaknya. Oleh bapaknya ditanya mau kerja erek gawe atau erek rek gawe erek nguruskeun sekolah atau kawin nikah. Ternyata dia mau gawe. Nah ini yang paling pedih itu mungkin oleh anak itu diterima. Kalau diterima tidak dalam keadaan ini mah sadar atau apa jadi bahasa iya ya. Jadi lamun teu ieu mah ikhlas menerimanya kadang-kadang mungkin dia akan marah. Bakal nyesel kada kusuna. Ternyata bahasa Sunda ternyata anjeunna lagowo nampi. Ternyata anjeunna ada jawaban sendiri. Tos gaduh pamadegan. Pancegnya. Ku bapana teh ditaros pami bade damel ulah di Sabda Alam. Nah, eta bet ulah di Sabda Alam pan meureun pewaris eta teh. Mohon saur nu sanes mah alus cenah haji hitung-hitung ngadidik eta budak teu langsung asup ka nu tempat anu manehna saolah-olah pan nu manehna turunan. Tapi anjeunna milih damel di luar. Kalarasan anjeunna macaka melalui naon teh? Melalui HP ke sana kemari. Milarian lowongan kerja gitu ya. Milarian lowongan kerja anjeunna alhamdulillah ditapi di McD. Alhamdulillah. Di McD teh nuju ieuna ngalalanyana di eta keunana teh di Tangerang anjeunna teh. Terus akhirnya ditempatkeun di McD Setiabudi di Bandung. Nah, anjeunna teu sabar alami posisina mungkin aya pangaluh pangitanya bapak yang sarjana mah ku McD-na saperlosak teh dihargai gitu. Kenging posisinya. Kenging posisi anjeunna teu sabar alami dialihkeun ka McD Cibiru Bandung. Ampil opat saksihan. Lupa kumaha prosesna deui anjeunna tos siap lah istilahna teh sepuhna teh teu hawatos. Sok gimana kumaha bade kumaha. Berarti tos malandiri weh murang malandiri alta terakhir teh enak teh si bungsu teh ditempatkeunana di McD Kota Harapan Indah Bekasi. Di Bekasi. Tang tos posisinya tos di level manajer. Lumayan ya. Gitu kan camitra sadaya. Ngan posisina anjeunna teh bersyukur henteu ngambek ka bapakna teh. Najan teh dilebetkeun di Sabda Alam ge. Anjeunna teh matakal enjoy we dugi ka ayeuna oge alhamdulillah. Tah kan camitra sadaya pelajaran nu tiasa dicanda ku urang sadaya ternyata sepuh mah kedah masihan kalonggaran kamu makan. Upami numutkeun kaayaan naon susahna teu we di dieu daya ge bandana. Bisa dikelola tapi
pupina Pak Haji Ais, Pak Haji Haris ngemutna langkung panjang. Eta kedah gaduh didikan atikan pengalaman anu handal. Engke suatu waktu ditarik ka dieu teh tos jantung jalmi anu masagi. Nah, eta Tah kitu kan kami tersedia gunem catur urang dinu ngawaos edisi spesial sareng Pak Haji Haris atau Nabi Haji Ais sepuh salah sawiosna sesepuh di Sabda Alam. Cak urang teu di handareum siam, urang teu di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun kasampeureuneun da itu sada anu lainna. Hapunten nu kasun pangampuran anu katada bila aya bahasa kirang mamah, kirang tata, kirang titik, kirang itu. Yoga maklum jalmi teu luput telepatina kalopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.